Hei, naon sebakat we hei teh. Lain rea tamu euy. Hayang jamu. Oh, jamu naon jeung pana jeung hujaan jeung kieu jamu dan jeung di dieu mah tekal jamu atuh jeung ka mana neangan jamu. Yo. Lain nanyakeun jamu rea tamu maninggarelis. Oh, hayang metis. Metis mah tong ku jamu atuh ai di nu kieu mah da hese neangan jamu mah. Aya jantung tuh cau atah tong tolang batur mah di daharan tuh aya tolang. Astagfirullah. Ya, seung bener deh ya. Nya ngeunah ai keur usum kieu mah. Lain kitu. Nanyakeun loba tamu manigaraya, garelis. Obat kuat, jamu kuat. Astagfirullah, jamu kuat. Iya, karasanya aing geus kolot kitu mah nyamun peuting, lemah, lesu, lembung itu. Ya, aya dan urang teh aya. Hei. Iya rek dibere ku urang saran jamu kuat eta mah akar eueuh pan teh lagi geus dibejan, akar eueuh, akar jame, eta teh geus kudu. Ya. Di dinya teh lamun ditanya teh sok nyamung wae ya. Loba tamu teh yo, kot bawa motor naon teh ya tamu ti mana ya? Yang kuat cara traktor, ngomong gitu. Ya. Kolot aya rek kumaha ya. Lamun yang kuat ka traktor, urang teh kudu ngeus tadi we akan jame lah. Atau disungkalan bangsa akar-akar teh mah disungkal. Geus teh hayang ngadongeng jeung di dinya mah. Serba salah. Naon hayang bari nongeng. Astagfirullahaladzim ya. Tong sok ngadongeng saketampuna ya. Ger asal natorogan ya mah geus carita teh geus kepuguh geus dek balik ya mata. Torogan ya bawa motor tah. Kolot bege hayang cara traktor bari bari nongeng. Ai kaayaan geus rerempo. Aya ampun eta si kolot.